bade review bako, tapi bahanna lain bako anu biasa tina pangkal bako gitu nya, daun bako. Ieu tina daun tales beneng. Mungkin sebagian aya nu namanya ngadangu, mungkin sebagian oge aya nu geus apalnya. Ieu di Indonesia ieu udah diekspor ke Australia. Dina bentuk udah tos kieu, tos kering. Ayeuna sim kuring bade ngareview ieu kumaha rasana jeung perbedaanana tina bako anu biasa-biasa. Langsung dibuka we. Soalnya saya pernah ngasaan gitu, iya kumaha bako tina daun tales bisa wae ateulnya, ngelobana di urang mah tales teh ateulnya, mau di daerah Jawa Barat nya. Tapi cenah mah ieu mah teu, bahkan teu ngandung nikotin. Tapi teuing sih, urang cobaan we. Tina ieu agak kasar, mendiraba ke kasar jeung kering, garing, garing, terus dina aromana asa aya aroma bako gayo nu di Aceh. Lain bako itu lain gayo. Ya sih aroma-aromananya bako gayuan. Tapi orang penasaran kumaha ieu rasana nya. Sok sieuna teh ateu gitu kan nya. Kayaknya orang cobaan. Ieu ngamimitian dia. Biasanya sorangan sok bako meuli di toko bakonya. Biasa anu diisep mah memang bener-bener bako eta mah. Makanya penasaran, kurang cobaan. Garing mungkin dia terlalu garing mungkinnya, jika dina muena apa kumaha. Tapi bangunan ngeunana make saos deh, tapi saosna tong saos cabe, saos tomat, ku saos tiram bisa gitu nya. Me aya rasaan sedikit. Tong hilang dilamot, nah, ciri khas ya, mun ngalinting kudu dilamot. Jika orang cobaannya wah cocok ke perokok berat.
biasa orang pecandu karena rokoknya dina sehari beak sebelah bungkus gitunya. Tah ngarokok ieu mah sampang walaupun merepet ngerekel tapi ente berat gitu diisepna, ente ngejerud, mungkin karena ieu mah eueuh nikotinan ya, eueuh nikotin, terus memang lain daun bako gitu, terus memang terlalu garing gitu, terlalu garing jadi nyerobot. Namun dina motor mah 1000 cc beda jeung bako biasa. Mun bako biasa mah mungkin 500 cc lah, 250 cc, ini 1000 cc ini motor cipi kencang beaknya tuh. Coba hampang we. Beda jeung bako tampang. Lamun bako tampang mah pas diisep mah jedud anjing, jika ditanya ku mitoha sumpah. Ieu mah eueuh teh. Tiis we hampang we gitu diisep teh. Ieu mah cocok jang perokok pemula. Nu anyar-anyar diajar ngarokok, terus diajar ngamimitian mengenal kana bako. Tah ieu cocok. Soalnya ieu mah mengandung nikotinnya. Tapi lamun tar mah meureunannya dari pembakaran ya mungkin ngandung gitu tar mah. Kan nikotinan teh ieu mah. Cocok lah keur nu anyar-anyar bako mah gitu. Lepas kan karena tenggorokan aya rada panas gitu, panas mungkin karena terlalu garing teh mau enak garing teuing jadi kurang lembab gitu, jadi aya panas. Terus emang tuh kencang kan ieu teh nya saya baru gitu, baru ternyata diekspor ke luar negeri, ke Australia. Mungkin di negara kanguru mah di ditunya mungkin diolah deui lah, make saus deui, mungkin make filter apa make naon lah gitu lah nya. Beda jeung bako biasa. Sakumaha urang kuat ngenyot, tarik gitu, tarik kana ngenyot, tetep we hampang gitu. Iya we. Juga nama anjing beak 10 bungkus ge sapoe mah seueuh. Aslina. Bener. Ieu teh di toko-toko online 200 gram teh hargana 70.000. Mungkin di tempat-tempat lain bisa jadi beda harga gitu. Ieu teh emang dibikinna tina daun tales. Ngaranna teh tales beneng. Di Lampung geus mulai ya. Di Lampung, di daerah mana lah, Tangerang nya. Di daerah nu lain mungkin encan. Lumayan sih, lumayan teh jauh-jauh tinggi bako gitu. Bahkan di daerah sorangan di dianya kakara. Tadi saya ke bubaturan ke tetangga gitu. Nanyakeun pernah tuh apa tuh bako naon dieun. Gue nyahoan itu seorang oke gitu. Mungkin anyar di urang mah gitu. Makanya saya penasaran yang nge-review kumaha rasana, kumaha bakona gitu nya. Mungkin
ke harapna saya bisa ngajak babaturan, sengaja nyobaan naon perbedaanana gitu. Tapi nu karasa kusorangan mah ya hampang jauh pisan jeung bakal tampang. Ya hampang pisan. Jadi asa nalayangan itu beda aslina, beda jeung ngenyot bako anu biasa. Komo anu bako tampang mah wah juga ngadarek ronton aslina. Tuh. Aroma lagi dicium teh asa bau-bau bako gayo gitu nanti Aceh. Tapi ieu mah teu terlalu kuat. Tah, buat rekan-rekan gitu, perokok pemula gitunya, mungkin anu ya oke anu penasaran mungkin yang nyoba kumaha sih rasana bako dijieunna tina taleus gitu. Nah ieu rasana sagede kumaha sapanjang kumaha nyieun teu seubeuh, beda jeung bako-bako biasa. Terus aya saya rek nyobanya ka hareupna nya teuing lamun make kopi gitu. Jadi hilangna dibanjur ku kopi mun teh dihijikeun diadukeun jeung serbuk kopi gitu. Apa kopi hideung, apa kopi mochaccino, apa kopi susu gitu. Jadi nambahan penasaran. Guys, dengan beledug gana sih lagi mau matak riut mau matak jangar ya lolos we remah. Kan rada garing kan tenggorokan mungkin pengaruhku iya terlalu garing ting ngajemurna gitu mau enak. Hampang Jon, hampang jika lompat dari celana gitu masih hampang. Selina lu kencang cambeak paling Rosius juga beber-beberan. Kalau rekan-rekan anu memang minat gitunya anu apa memang penasaran kumaha sih rasana bako daun tales beneng. Ayeuna mah tos aya di toko online ge. Toko-toko online hargana teh sekitaran dina 200 gram teh 30 35 sampai ke 40. Bisi rekan-rekan aya nu penasaran gitu. Yang nyoba pengen nyaho, pengen tahu rasana kumaha. Geus beredar di toko online.
lumayan lah cek saya namanya. Tapi lamun anu lebih nikmat jika dicampur yang bako anu biasa kalian pakai lah, bako naon gitu, dia biasa dicampur jadi lebih irit gitu, lebih ngejeledut gitu, udah hampang teuing gitu, lumayan hemat gitu, setidaknya menghemat lah. Tapi bisa wae ya tadi diobrolkeun ku sorangan bisa dicampur ku bubuk kopi apa ku naon gitu anu ayalah mungkin di toko-toko online berupa saus keur nyampuran bako, masa ulah dicampur ku batako. Namun dicampur ku batako ngageledag aslina. Oke, mungkin sakit wae disimpuringnya tentang nge-review masalah bako tales beneng. Mungkin dugi ka dieu we simpuring anu teu penasaran. Tos nyoba, tos ninggal kumaha rasana. Kantun anjeun bisi penasaran nyoba gitu. Rek dongkap ka bumi simkuring kae. Da aya kene. Syukur kene bahkan beli di toko-toko online maka gitu. Mending mah nyobaan lah, udah suka penasaran deh. Kan jelema mah kitu nya. Sifatna ulah teu nyoba gitu. Penasaran lah ini itu lah. Geus nyoba mah teu penasaran kan. Oh geuning rasana kieu, oh geuning kieu. Oh geuning bako anu keur rame viral. Bako dina daun tales. Apa bener sih bisa gitu. Ternyata bisa gitu. Oke, sakitu aja review bako tales meneng. Mudah-mudahan biasa bermanfaat kanggo saderek sadayana. Simpuring sakitu wae ulah hilap like, comment, and subscribe di channel YouTube Simkuringnya. Sakitu wae di Simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.